Kan padari yuk sok aramam Mananya si Aden teh? Den. Den. Nak menjang? Cek. Aden aya? Aya, kayak orang sauranya. Sok ka dieu lah ujang nak lebat. Sok. Nya tuh. Cep, itu ayo nyamper. bulan mi saha Duka saha tinggal we ka payun ku Acep. nya enak kadinya lihat aya naon Kurang ameng teh ya. amang ka mana Kurang ka warung. Kurang jajan harus anu. mana hujan Mandi warung moal hujan meureun. nah ieu atuh Mangkap. kalau orang kenal artisnya mi mami Berliannya, iya hebat ya berlian yang bagus. 200 juta. Oh, ini mah kudu ngabageran si papi atuh. Supaya dipambelikeun berlian nu ieu. mi mami Naon, Cep? Ih, ngaganggu wae. mi tadi ya tuh Nya, kudu indung nyamperkeun. Naon, Cep? bukan acis atuh hoyong jajan Ih, meni jajan wae. Acis deui. Den. nah Apa atuh nama orang jajan ngunah mana di warung itu? Loba apa nama Den? Kayak bajigur, kayak cilok, kayak bantos. Tak cilok banget ka duitna. Jajan naon atuh, Cep? Heh, masa jajan naon? itu jalan Naon? Cilo Jajan di aroloannya. Budak eta. dah Ya ah, mami orang ngitung. Gue jang Acep tah. Masa naon? Sakitu cekap meureun. cekap mi Heeh, sok. cekap pisan atuh. Kade sok di aroloan baru udak eta mah. Hongan kun ngolowan we nyamper teh. Ya, mi Aduh Den, loba eta mah. Kabeuli jeung gerobagna Den. ah saeutik ieu mah Yo mangkat ah. ayo atuh mi Naon deui tuh, Cep? aja pada angkat dolanya Oh nya jik. Saepkeun acis nanya, tong dicanak deui. Neng. Neng. Kemana budaknya lu? Ampun, Ting. Neng. Kemana budaknya? Ampun, kulin wae. Ampun ah, pusing. Aduh. Apa nih? Kemana budaknya ya kitchen balik? Aduh, ampun, Ting. Pusing ya. Jika nomor jangu acan kolot balik teh. Penyon lapar mun kolot je. Malangsa gua majikan teh kayaknya teh ah. Udah gede-gede naon nih. Aduh. Tadi kumahakeun ieu teh? Cicing nur meh sae.
Tuh nyanur sae. Nyameren daku nur mata katinggal. Ah sae pokoknya. Aduh teh tos sonten. Emang naku naon? Si Abah Uwi gerak. Wah Uwi. Eta Abah magalak teh mah teh nyaho tuh misionan atuh. Terus Nur babade Uwi. Ya Nur mana anjing kudu Uwi. Da Nur sih disarekat terus bade Uwi. Ya si Nur balik mah eueuh baturna meureun. Geus arek balik we. Naon? Os kaki. Belum sabar. Itu bener. Yuk, ayo. Den. Warung, Den. Den ah. Lapar. Ayo tuh. Yuk. Den jajan tuh. Dan sok nyopot atuh sorangan. Buka duit. Kan aya di urang ieu. Oh ya, Aya tadi ti mami yang roti. teh. Sok nyopot. Hiji. Mana jang Aden? Oh Den hoyong. Hoyong atuh. Ya. Naon gede ieu mah? Ieu Bala-bala eta teh Den. Ada macam perannya nggak anu gitu. acan. Cobian gerak enak. Cobi orang cobiannya. Enaknya. Anak pisan. Enak Den. Bade, Mau iya we ah. besok atuh buka. Kalian teh naon deh? Bala-bala. Bala-bala. Enak teh eta. Pedok. Mau budak anyar meni eueuh batur hiji-hiji acan. Tah, aya nih barudak Anu ajakan sebenarnya. Tah Den, jajan teh ka dieu ka warung alit. Ulah ka mall wae. Nya ieu ada mana mea jajan kieu. Kayak ngiringan amang wios teh. Ieu eta. Bukan apa? Cobi atuh tanya. Mana saha? Ahmad. Budak mana maneh? Jauh di ditu. Urang karek pindah ka dieu jeung emak. Ante boga batur. Baturan atuh. Tanya atuh. Boga naon? Nang boga naon rek ulin jeung urang? Bukan naon. Boga naon Den? Balangsa. Mana oge sarua sok mantep ka urang. Manus CS Den jeung urang mah. Yang geus atuh ditah mangkat. Mangkat jeung mana jeung? Borolok. Jeung mangkat ah. Kemudian mangkat Den, jajan deui nya. Nya sok, nya anak ting seueur. Kan tadi sahur mami keda diseepkeun acisna. Nah, itu jajan deui ah. Nya sok. Des, Asep. Nanaon anu lompatan man? olahraga Sep, biar sehat gitu urang teh. Perang ulin. Ke mana teh? Perang ulin kayak itu. Ayo tuh. Ayo. Kunaon mana Sep? Ringbol, tis nyari ting teh naon tuh? Da tara di senda mana mah. Da teu boga. Bagus juga lah. Pang itu aratur ge suka suka. Nek di senda gerak ulin teh. Oh kituan ais ka cugap. Pameulikeun. Boga kita. Di dieu mah jelema balang teh baraga ih. Abang aing jelema teh boga meni embung we ngabaturan. Sep mainan naon gituan dulu ih. Apaleun nikmatnya kok.
Sok ajaran gerak. Embung aku lu. Sep, sah itu sep. Sekait nampu orang lu. Ah, aya barudak euy. Sigana sarua balangsak ieu mah. Eta ning rek ka dieu nya. Rek nanaonan nih? Teuing tuh nyaho. Kenal naon euy? Katinggalina keur naon atuh? Sep, mau gitu mana? Teuing teu apa? Miluan ulin atuh euy. Boga naon maneh yang ulin jeung urang? Oh, tutong saruana jeung budak nu itu tuh. Budak di mana? Itu aya budak make kos kaki koneng sakieu, make dasi. Hijina teh balaga budakna teh. Oh, si Giling Ringi. Oh, Cep Aden. Oh, budak eta teh. Oh, itu sana deui kan ulin jeung kieu. Oh, ya. Balangsa ku. Nah, atuh maneh mau dibaturan jelema teu boga. Berarti mana ke barudak balangsak nya? Naon kain nyebut barudak balangsa? Eta nih mana gitu ulin jeung budak itu duaan. Heuh. Oh, sarua berarti mana ge. Oh, jadinya. Hei. Kumaha tuh bae teh urang ulin? Bagus baik lagi. Ya. Mana yang ulin jeung urang mah kudu aya syarat. Naon salatna? Wanita mana yang ngarean budak itu? Oh, wanita mana? Wani lah urang hayu. Kumaha Sep? Geus lah ayo. Come on, let's go. Ayo tuh. Hayu. Aduh, si Abah tos uih. Bakal nyusulan gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah ning tos uih. Nya teh atuh neng eta tos sonten pada waktuna uih. Kanda teu terang. Neng tos nyangu can. Ancan. Aduh ampun, pusing abah iki mah. Ini maneh kan jauh. Di Arab nih. Kan teu bisa ngaula anu ngapoe ka abah teh. Ngikeun ya abah nyarios ya. Neng mah kitu wae beuki gede teh. Karunya teh ka abah? Hah? Lain mikir mah sadiakeun abah balik teh. Sangu naon tinggalikeun teh budak batur. Sakitu wae neng jadi naon geus gede kitu wae ha? Pusing ya ka abahna yeuh. Nya Abah. Hanya geusnya. Pingan ulah kitu nya. Jadi balik abah kudu kumaha? Nyangu. Nah gitu. Nah tanah masuk ke nyangu, bera ibab, sholat lah nya. Adanya. Ya. Nya geus sok. Mangga.